Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qodara tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amboros ti Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa mendarkeun kayaan kadang warga lembur Sindang Sari, anu mana kiwari lembur Sindang Sari teh parantos dikuasai ku Ki Badrowi katut anak buahna. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita. Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Kasugri kaum dangu, cag urang tinggalkeun kayaan di lembur Sindang Sari teundeun sakedeung nya insyaallah engke kahareup baris kasamper deui. Ayeuna urang malikan nyaritakeun deui kayaan Nyi Arum jeung Ki Japar anu keur aya di Tegal Honje nyaeta di tempat padumukan Nyi Mayang jeung si Nini. Saenggeus aya kana sapoe sapeuting Ki Japar teu eling. Antukna Ki Japar sadar deui kana dirina. Tapi keur sajongjongan mah Ki Japar ngarasa bingung sabab manehna make jeung aya di dinya. Tapi hadena aya Nyi Arum anu ngajelaskeun kana sagala rupa kajadian anu karandapan ka dirina jeung sakumna urang lembur. Anu akhirna Ki Japar harita jadi inget deui. Heuleut 2 minggu kayaan Ki Japar geus mimiti pulih deui. Tatuna geus maju ka cager, kawam tu unggal poe tara lati ubaran ku si Nini ku ubar anu dijieun tina racikan rupa-rupa dangdaunan anu kawilang ampuh pikeun ngubaran tatu. Nya matak teu heran lamun geus katempo aya hasilna. Urang kocapkeun dina hiji poe harita teh kira wanci pasosore. Si Nini, Ki Japar jeung Nyi Arum kitu deui Nyi Mayang keur anteng galun ter ngobrol di tepas imah. Jang Japar, kumaha karasana kayaan awak ujang ayeuna? Si Nini harita ngamimitian tumanya ka Ki Japar anu keur sila meneko hareupeun. Alhamdulillah Nini, ayeuna abdi tos ngaraos jag-jag deui sabihara-sabihari. Tatu ayeuna mah tos teu karaos nyeri. Eta sadayana kulantaran jasa Nini sareng Neng Mayang anu parantos haat nulungan ka sim kuring. Tah kumargi kitu sim kuring sejak ngahaturkeun rebo nuhun.
Mugia sagala rupi kasayan ini sareng Neng Mayang dibales ku Pangeran anu Maha Kawasa ku ganjaran anu satimpal sareng anu dipidamel. Tah kitu nini rupi Nasim kuring mah moal tiasa ngabalesna. Margi kasayan saliran nini sareng Neng Mayang kalintang ageng pisan. Cacak Nasim kuring teh asa ditumbuh umur. Walon Ki Japar nyaritana tandes Turdaria nganuhunkeun ka Sinini jeung Nyi Mayang anu geus gede jasana. Ki Japar kacida pisan tumarima kana kahadeana. Dalamun seug eueuh anu nulungan mah sigana umurna teh moal nepi ka poe harita. Hanya syukur alhamdulillah hari ujang geus ngarasa jag-jag mah. Nini mah bunga we nu aya. Ngan kade ulah ngarasa boga hutang budi dan ini mah jeung Nyi Mayang nulungan teh ridho ikhlas. Terek menta balesan. Sabab ari silih tulungan jeung papada jalma teh mangrupakeun hiji kawajiban pikeun urang salaku umat manusia. Sumuhun leres pisan kasauran saliran ini teh. Sadayana ku abdi kahartos sareng katampi kateda pisan. Nya syukur ari katarima mah. Tapi anu saterusna naon rancana ujang? Tanya Sinini bari mencerong ka Ki Japar. Sarta hayang nyaho kana rancana anu rek dijalankeun pikeun nulungan urang lembur Sindang Sari. Anu ayeuna keur aya dina kakawasaan Ki Badrowi bapana Nyi Mayang. Numawi kieu nini pamimaksad mah. Abdi teh bade nyelang heula wangsul ka lembur anu teu aya sanes bade ngalongo kelakayaan pun bojo sareng pun anak. Margi tangtos atuh ku ayana kajantenan anu tumiba ka abdi. Aranjeuna pasti bakal gaduh sangkaan yen abdi tos pinanggih sareng ajal. Dapugu atuh harita teh tatuparna. Jabati eta apan kasaksian dugi kadibalangkeun ku si Badrowi dedengkot garong tea. Walon Ki Japar nerangkeun pamaksudan anu hayang balik heula ka lembur. Sabab ngarasa melang ka anak jeung pamajikanana kitu deui melang ka indung bapana Nyi Arum. Oge ka anak buahna jeung melang ka sakabeh batur salemburna. Anu ayeuna aya dina kakawasaan komplotan rampog siluman belang. Tapi Mang Japar, pami mamang bade kalamburna kinten-kinten moal matak bahaya. Margi apan ayeuna lembur urang aya dina kakawasaan si Badrowi sareng anak buahna Mang? Ceuk Nyi Arum bari neuteup ka Ki Japar hatena ngarasa hariwang. Nya ari kana bahaya mah pasti. Komo lamun maranehna apal yen Mang hirup kene sarta geus pasti moal eureun bakal terus nareangan. Nya pami kitu mah hayu we urang sasarengan Mang. Margi abdi oge hoyong terang kana kayaan pun bapa sareng pun biang. Nah kumaha nasibna di mana ayana. Siang wengi abdi teu waleh ngaraos hariwang. Hate tetangtrem emut bae ka ama sareng ka ambu. Ceuk Nyi Arum nyaritana dumareuda lantaran hatena kacida pisan ngarasa melang jeung hariwang kana kasalamatan anu jadi indung bapana. Nya tangtos kana kituna teh. Margi kupun Mang oge karaos pisan. Tah ku ayana kitu engke wengi Mang rek wangsul ka lembur. Lantaran lamun urang ulampreng dina kayaan beurang resikona ageng pisan. Pami Neng Arum bade ngiring mangga. Tapi urang teh tangtu teu bisa datang sacara terang-terangan. Sabab bisi kanyahoan ku maranehna. Jadi urang kapaksa kudu datang bari susulumputan. Sumuhun kahartos ku abdi oge Mang. Nanging kumaha pami urang parang amprok sareng maranehna. Kan tenanda geuning ayeuna mah garong teh aya gegedugna. Pami telepat mah ngaranna teh si Badrowi. Tah eta Mang anu janten abot pisan ka urang teh. Nya eta pisan anu jadi pikiran Mang oge. Matakna urang kudu hati-hati jeung waspada.
ayeuna mah boro-boro kudu nyang hareupan ke gedungna. Ngalawan anak buahna oge leuwih ti 2 mah teu sanggup mang teh. Kitu cenah ceuk Ki Japar nyaritana terang-terangan. Ngarasa teu sanggup lamun kudu adu hareupan jeung si Oded Katut baturna. Komo deui ayeuna mah apan aya Ki Badrowi anu jadi guruna geus tangtu bakal beuki berat deui pikeun ngalawana. Ngadenge caritaan Ki Japar kitu. Nyi Mayang anu ti tadi jempepok ngomong. Mamang kieu nya pami pangemut abdi mah. Sok sanaos lares eta komplotan rampok teh abot di lawana. Nanging apan urang teh kedah aya usaha. Margi saupami teu dilawan tangtosna bakal langkung seueur urang lembur anu janten korbana. Kumargi kitu urang teh ulah cicingeun mang. Sarta saenggalna kedah tiasa milarian cara pikeun ngarbut deui lembur Sindang Sari. Tina kakawasaan maranehna, insya Allah abdi oge sayogi kanggo ngabantosna saupami diperyogikeun mah. Ceuk Nyi Mayang nyaritana dari pisan ka Ki Japar jeung Nyi Arum. Samalah bari jeung saya girek mere bantuan lamun saumpamana dibutuhkeun. Barang ngadenge kana caritaan Nyi Mayang kitu. Puguh bae atuh Ki Japar jeung Nyi Arum bunga. Harepan anu satadina geus rek sirna ayeuna teh mimiti daratang deui. Lantaran caritaan Nyi Mayang ngahudangkeun sumanget anyar pikeun maranehna. Nya hatur nuhun atuh pami kasangeman salira kitu mah. Sejang ngabantos ka Mang sareng kasakumna urang lembur Sindang Sari. Margina leres maranehna teu tiasa diantep gitu bae. Urang kudu sagancangna nyieun tindakan pikeun ngeureunkeunna. Matang ke peuting, urang kudu indit ka lembur pikeun nalung ti kayaan di ditu. Lantaran Mang oge teu apal kana kayaan anu sabenerna naha kumaha atuh ayeuna. Alus eta rancana teh. Jik bae kaditu bisi rek arindit mah talung ti kayaan lembur. Tapi omat dina ngajalankeunna kudu sing apik jeung taliti. Sagala rupana ulah gurung gusu getas harupateun. Sangkan sararea aya dina kasalametan. Ari sabab garong anu rek disanghareupan teh lain garong samanea. Lantaran maranehna teh diluluguan ku saurang jalma anu geus katelah telenges taya ras-rasan. Anu ngaran si Badrowi teh lain horoy. Ceuk si Nini mere pepeling kanu tiluan. Terus ngareret ka Nyi Mayang anu keur diuh gigireun bari kawas anu keur rada malaweung. Sumuhun Nini leres pisan ka sauran ini teh. Tangtos abdi bade ati-ati margi anu ngaran Badrowi sanes jalma sambarangan. Hatur nuhun kana sagala rupi piwejangna ti salira Nini. Insya Allah sadayana saja diestokeun pisan. Supados sagala rupina aya dina kalancaran sareng kasalametan. Nya saenggeus kitu mah babadamian teh sagala rupana dianggap rengse. Saterusna pru ngarobrol nyaritakeun pasoalan anu keur disanghareupan. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun wanci bada magrib. Ki Japar, Nyi Arum jeung Nyi Mayang tiluana geus saragedang dan papakeana saringset sarta teu poho marawah pakarang pikeun ngajaga diri bisi aya halangan jeung harungan di jalan. Kawantu jalan anu rek disorang ngaliwatan pasir jeung tegalan. Da puguh tempatna jauh ka lembur anggang ka desa. Sanggeus sagalana tarapti Ki Japar, Nyi Arum jeung Nyi Mayang amitan ka si Nini. Anu saterusna beral harita keneh tiluana laleumpang kagancangan. Dipirig ku sora jangkrik, dikendangan ku sora gaang. Sakapeung dialokan ku sora londok anu pating keureuleng di dapuran awi. Langit dina peuting harita bengras taya aling-aling.
Bentang-bentang baranang di awang-awang pating karetit pating kariceup kawas anu keur nyaraksian. Sartanya angan katilu urang jalma anu keur lumampa. Gancangna dina ieu carita. Jauh teburung cunduk anggang teburung datang. Ari kudik keureueuh mah kirawan ci jam 6:30 peuting. Akhirna Ki Japar, Nyi Arum jeung Nyi Mayang harita geus aranjog ka sisi lembur Sindang Sari. Reg tiluana areureun bari waspada. Panonna rutret ngawaskeun ka jero lembur anu katempona meunit tiiseun. Estuning sepi jempling taya sora anu kadenge. Da puguh kaayaan teh geus maju ka peuting. Sakumna pangeussi lembur geus narungtutan sarare eueuh jalma saurang-urang acan anu ngulampreng. Kitu deui kaayaan di garduh oge meuni sim teh jeung paroe kawasna mah teu aya anu ngaronda. Ang Japar, meuni aya ku sepi kieu nya lembur teh. Biasana masuk aya anu ngaronda. Tapi wengi ieu mah estuning meuni simpe. Nyi Arum nyaritan haharewosan ka Ki Japar bari rurat reret nitenan kaayaan. Nya meuni tiseun lembur teh. Sigana mah eueuh anu ngaronda meureun haroreameun barudak teh. Da puguh atuh garongna oge aya di dieu. Jadi keur naon ngaronda oge? Kateu teu ari kalah matak tundu. Walon Mang Japar lalaunan panonna melong ka jero lembur. Sedengkeun Nyi Mayang teu baca carita. Harita jempe bae bari teu weleh waspada lantaran kadatanganna bisi aya nu nganyahoankeun ku anak buah Ki Badrawi. Mang Japar, anu saterasna urang bade kumaha? Ari satadina mah Mang teh hayang balik heula ka imah. Lantaran hayang neang heula barudak. Tapi sanggeus dipikir deui sok bisi amprok jeung si Oded katut balanda. Antaran imah Mang aya di tengah lembur teu jauh ti Gardu Ronda. Jadi Mang teh rada hariwang sok inggis parang amprok jeung maranehna. Saha nu nyaho keur ngalidar. Sarta tangtu bakal matak pikariweuheun. Adena mah mending urang nepungan si Samid anak Bijah. Sabab imahna nenggang jeung teu pati jauh ti dieu. Tah lares pisan Mang. Langkung saya urang nepangan heula Samid we atuh. Mugia bae nuju aya sarta anjeunna teh acan kulem. Nya kitu maksud teh. Ayo atuh urang ka ditu. Nya saenggeus boga kacendekan kitu. Demi cenah waktu Ki Japar jeung Nyi Arum dituturkeun ku Nyi Mayang tiluana harita terus laleumpang deui rek ngajugjug ka imahna Samid anu tempatna rada nenggang sarta aya di sisi kebon. Ki Japar meuni ati-ati pisan leumpangna ti heula bari rarencepan dituturkeun ku nu duaan. Sakapeung sasalingkeran kanu baruni jeung paroe ngaliwatan pipir imah batur. Sanggeus aya kana sawatara waktu anjog kanu dituju. Tapi datangna ka pipir imah anu katempo rada harieum jeung paroe. Lantaran aya di sisi kebon. Kaayaan palebah dinya meuni tiiseun. Anu kadenge kurus sora jangkrik jeung gaang anu reang di sarada patembalan. Reg atuh tiluana areureun terus narangtung deukeut jandela bari ngadedengekeun kaayaan di jero imah. Anu tetela meuni jempling kawastaya jalmaan. Ki Japar harita neangan bilik anu rada carang terus noong sabab hayang bisa nempo kana kaayaan di jero. Breh katempo kaayaan di jero imah teh rada caang kawantu kacaangan ku cahaya cempor anu digantungkeun dina bilik. Sok sanajan cahayana teu pati caang kawantu ngahaja dileutikan ku nu bogana. Tapi Ki Japar masih bisa awas ningali ka jero imah ku sakitu oge. Puguh bae Ki Japar ngarasa bunga. Sedengkeun harita teh di jero imah aya 2 urang lalaki ngora anu keur dariuk dina samak. Anu saurang awakna jangkung anu tayalian eta teh Samid. Ari anu saurang deui awakna pendek busekel katempo keur diuk bari nangkep tuur. Anu tayalian ti sobatna nyaeta si Ajo. Duanana harita keur pating haruleng taya anu cacarita. Tapi lamun nilik tina paromana kawas anu keur bingung.
nya sabot keur kitu kadenge si Ajo cacarita ka Samid anu jadi sobatna. Lain euy kumaha pipetaun urang ngarigeus kieu. Kayan hirup beut asa jadi teu pararuguh. Ampir unggal poe tetang trem estuning loba kasieun jeung kahariwang. Tisaprak aya komplotan garong anu cicing di lembur. Sarua oi kitu anu dirasakeun kuing oge. Sarua oi kitu anu dirasakeun kuing oge. Tapi dalah di kumaha atuh lantaran urang teu bisa nyieun tindakan nanaon pikeun ngalawan. Alatan moal mampu keur jeung hareupanana. Jawab Samid terus rumenghap narik napas panjang bangun berat. Nya kitu deui si Ajo meni ngarahuh duanana sarua keur ngarasakeun kabingung jeung kasusah. Nya eta kitu euy. Samalah apan boro-boro urang anu kasebutna teu bisa nanaon. Dalah Ki Japar oge geuning anu geus masagi ku pangarti. Buktina kalah kasoran. Sarta teuing kumaha nasibna. Sebab can kanyahoan hirup keneh atawa geus maot. Nya kitu deui pakubu jalma anu kasebut pamangku lembur kapaksa nasibna kudu daek jadi badegana. Estu matak pikarunyaeun. Sajabat ti kitu Nyi Arum anakna ayeuna teuing di mana geura. Sarta kumaha nasibna. Nyaan bener-bener telenges pisan taya ras-rasan maranehna teh harap jadah. Sarta lamun kongang mah geus teu kuat hayang maehan we uing mah. Tembal si Ajo dina nyaritana katara bangun anu gemes pisan ka musuhna. Ya sarua uing oge kitu ari kahayang mah. Kitu gunem caturna si Ajo jeung Samid anu aya di jero imah. Maranehna teu nyaho lamun dipipir aya anu ngadengekeun kana caritaana. Sedengkeun Ki Japar puguh bae bungah ngadenge kitu teh. Nya teu loba deui pikir terus bae atuh kekatrok kana jandela lalaunan bari ngomong haharewosan. Yo. Ajo. Buka euy. Ieu Mang. Ceuk Mang Japar ngageroan ka si Ajo. Sorana jelas pisan kadenge kudu duaan. Nya puguh si Ajo jeung Samid caruring hak sarta bareng ngalieu kana jandela. Mid, aya anu kakatrok kana jandela. Samalah gagerowan ka uing, kadenge tawan teu kumaneh euy. Kadenge kuing oge tapi sahanya. Cing tempo atuh. Kehola anan atuh euy. Ulah sok lalaor ai taun teh. Sarta kudu puguh sabab anu ngagerowan teh bisi si Jupri atawa anak buahna. Ceuk Samid teu wani gagabah. Duanana jarempe deui bari jeung ngadedengekeun kayaan di luar. Bareng jeung kitu kadenge aya sora jalma anu leumpang di pipireun imah pating ketayep samalah terus muriling ka hareup. Samid jeung Ajo anu keur aya di jero jajantungna mendiratug tuluy silih rere tapi taya anu cacarita. Sabot keur kitu aya anu kekatrok deui tapi ayeuna mah kana panto. Malah kadenge deui sora jalma anu tadi ngagerowan ka maranehna. Samid. Ajo. Gancangan buka panto teu kudu sieun teu kudu hariwang. Lantaran ieu mah kuring Mang Japar jeung Neng Arum. Gancang buka bisi kanyahoan manten ku batur, sok buru-buru buka. Kitu cenah ceuk sora anu di luar. Samid jeung si Ajo terus silih reret duanana jadi ngarasa kaget. Komo barang ngadenge anu di luar ngaku ngaran Japar. Maranehna teh jadi sieun. Lantaran apan Ki Japar mah geus dianggap maot da puguh awakna dibalangkeun teh aku Ki Badrowi sarta teuing ragragna di mana. Lantaran jauh pisan. Samalah harita Ki Japar kungsi pada neangan di paluruh di mana ragragna ku si Ajo, Samid jeung sababaraha urang muridna. Tapi weleh Ki Japar teu kapanggih layona. Nya kulantaran kitu si Ajo jeung Samid boga sangkaan lamun Ki Japar geus maot. Sarta anu datang harita tangtu ririwana. Nya terus atuh pating purungkut bulu punduk ngaradak carengkat pating puringkak. Kayaan kitu teh geus kaharti ku Ki Japar lamun si Ajo jeung Samid tangtu sieuneun ku manehna. Sabot keur kitu serog Nyi Arum maju ka hareupeun panto sarta teu talangke
Terus atuh keketrok bari jeung ngageroan sorana halimpu matak genah kana ceuli. Kang Ajo, Kang Samid, cing enggal buka pantona. Ya abdi arum. Ceuk Nyi Arum ngageroan. Barang ngadenge kana sora awewe anu halimpu matak dedengeun. Samalah moal poho pikeun maraneh namah lamun eta teh tangtu sora Nyi Arum rengganis. Duanana geus teu mikir panjang jung atuh bareng narangtung guragi rumuru kana pantok. Agama ngalaan tulak reket berai panto muka. Breh katempo di luar aya 3 jalma nu kerajeg narangtung. Tapi can patisi di kelantaran kayaan di luar uku remeng-remeng. Jadingan katingali tangtungana hungkul. Ari anu aya di luar barang nempo panto imah geus muka teu nungguan dititah. Sup Ki Japar ka jero dituturkeun ku Nyi Arum jeung Nyi Mayang pengtukangna. Sarata buru-buru pantona ditutupkeun deui. Ningali kitu sajongjongan masih Ajo jeung Samid ngadon maraloho kawas anu kasima teu bisa cacarita. Panon mencerong teu srikna teu ngiceup-ngiceup nyidikeun kanu kakara datang. Anu tete lageuning Ki Japar jeung Nyi Arum dibarengan ku saurang mojang geulis anu pikeun maraneh namah kakara panggih harita. Si Ajo jeung Samid olohok masing-masing hatena asa teu percaya. Ajo Samid, kunaon kalaga haruleng? Naha poho deui ka Mang? Ulah sieun da ieu mah bener Mang lain anu lian. Samalah apan bareng jeung Neng Arum datangna oge. Piraku poho ka Neng Arum? Ceuk Ki Japar. Ngamimitian tumanya panonna rutret kanu keur maralohok. Mang Japar yo teh. Tanya Samid bari melong ka Ki Japar nyidikeun kana rupa jeung tangtungana. Nya teu salah ieu teh Emang. Tah ieu Neng Arum piraku poho deui. Apan urang teh kakara oge 2 minggu teu panggih teh. Jadi lamun kitu mah bener Mang Japarnya. Sata lain dari wana. Nya lain atuh. Bener ieu teh Mang, ulah cangcaya. Walon Ki Japar ngayakinkeun ka Samid anu katingali teu pati percaya. Lamun bener ieu Mang Japar, aduh bahagia teuing atuh Mang. Ngening masihkannya aya di kiona. Teu panggih jeung ajal sakumaha sangkaan uing. Ceuk Samid harita keneh ngaronto ka Ki Japar nya kitu deui si Ajo. Da puguh bakat ku atoh jeung sono. Panona carinakdak lantaran nempo Ki Japar masih keneh aya di kieuna. Sareta kaayaanna jag-jag waringkas teu kurang nanaon. Mang Japar, alhamdulillah geuning salamet Mang teh. Ya Allah hatur nuhun Gusti anu Maha Agung borosa tadi mah kuring sakabeh geus ampir beak harepan Mang. Sabab saharita waktu Mang dibalangkeun teh kuring sararea teh anu bisa nulungan. Tapi sanggeusna harita teh uing sabatur-batur terus neangan Mang. Samalah nepi kaya kana 2 poe nah harita terus diteangan. Diguliksek tapi waleh teu kapanggih. Nah di mana atuh ragragna cing teh tuning taya raratana. Tapi ayeuna geuning Mang bisa balik deui bari dina kayaan salamat. Nuhun Mang, nuhun uing bunga. Ceuk si Ajo nyaritakeun kayaan maranehna sabatur-batur ka Ki Japar. Ngomongna bari dumareuda sedih campur jeung bunga. Sarua Mang oge bunga jang Ajo. Jang Samid. Sabab ayeuna urang bisa panggih deui Pa Amprok Jonghok sarta salamet sararea. Walon Ki Japar nyaritana bari jeung cumalimba. Kawantu ngarasa kagagas. Sok atuh Mang caralik. Ulah rajeng narangtung kieu ngarajongjon sarta tumanina dina cacaritana. Ceuk Samid nitah diuk ka semahna. Gek atuh sararea dariuk ngariung dina samak. Neng Arum kumaha salirada Mang? Tanya si Ajo bari neuteup ka Nyi Arum rengganis. Somohon Neng, kumaha salirada Mang? Samid nyusul tepus terus ngareret ka Nyi Arum malah terus ngareret ka Nyi Mayang anu diukna ngarendeng. Alhamdulillah Kang Ajo, Kang Samid. Aya berkah pangestu abdi mah. Walon Nyi Arum bari imut.
Solongkrong ngajak sasalaman sarta gewati tampanan ku Samid jeung Ajo. Tiluana kacida ngarasa bungah lantaran bisa panggih deui. Jang Ajo, jang Samid, sok ngenalkeun ieu Neng Mayang anu tos nulungan ka Mang. Nya ku alatan anjeunna Mang bisa salamet sarta urang sararea ayeuna bisa ngumpul ngariung deui. Ceuk Ki Japar ngenalkeun Nyi Mayang ka Samid jeung ka si Ajo. Oh, janten kitu. Atuh nuhun atuh Neng mangga ngawanohkeun akang anu patelama Samid. Ta eta anu pendek busekal sobat akang si Ajo. Ceuk Samid bari nyolongkrong ngajak sasalaman nya kitu deui si Ajo. Sarta gancang harita ditampanan ku Nyi Mayang bari imut meni manis matak tibelat. Hatur nuhun atuh Kang parantos ditepangkeun. Abdi mah pun Mayang. Jawab Nyi Mayang nyebutkeun ngaranna. Geus kitu Samid ngaleos ka dapur tapi teu lila geus balik deui bari ngajingjing teko jeung cangkirna. Cirilik dieusian cai sor atuh diasongkeun ka semahna. Ki Japar jeung Nyi Arum nya kitu deui Nyi Mayang ampir bareng gupgap kana cangkir regot ngarinum da puguhan Aang. Jang Ajo, kitu deui ka Jang Samid. Cing sok keuat geura caritakeun anu sabenerna. Nah, kumaha kayaan lembur urang ayeuna? Tanya Ki Japar langsung nanyakeun kayaan lembur dina mangsa harita. Nya Kang Ajo kumaha kayaan lemur urang ayeuna? Sareng kumaha nasibpun Bapa sareng pun Biang? Saatosna dikantunkeun ku abdi. Nah, aya keneh di lemur ieu atanapi kumaha? Ceuk Nyi Arum tumanya hatena teu sabar hayang geura nyaho kana nasib indung bapana. Sedengkeun Samid jeung si Ajo ngadenge pananya kitu ti Nyi Arum. Puguh bae meuni pating rarenghap. Terus atuh duanana silih reret da puguh ngarasa berat pikeun nyaritakeun kayaan Pakubu jeung bojona ayeuna. Da geus pasti Nyi Arum rengganis bakal ngarasa sedih. Kang Samid, Kang Ajo, enggal jawab Kang. Kumaha kayaan pun Biang sareng pun Bapa? Nah, aya keneh di lemur ieu atanapi henteu? Nyi Arum nanya deui lantaran Samid jeung si Ajo can aya anu ngawalon. Jang Samid, Jang Ajo, teu kudu asa-asa sok buru gancang caritakeun. Ulah aya nu disumput-sumput lantaran sagala anu kajadian kudu kanyahoan ku Mang jeung Neng Arum ngarapuguh mikirana. Ceuk Mang Japar, nita sangkan Samid jeung si Ajo gancang nyaritakeun kajadian naon bae anu karandapan ku maranehna dina mangsa ayeuna. Puguh kieu Mang Japar kitu deui Neng Arum. Derek-dek Samid harita nyaritakeun sakabeh anu kajadian di lembur Sindang Sari. Disanggeusna Ki Japar dibalangkeun sarta Nyi Arum anu kabur ninggalkeun lembur. Samalah ngeunaan Pakubu jeung Amburodia kitu deui Biijah anu ayeuna keur jadi tawanan sarta dijadikeun badega ku Ki Badrowi jeung anak buahna. Sakabehna dicaritakeun saeutik oge eueuh anu kaliwat sarta taya anu disimbutan. Da puguh ngarah ka harti. Nya atuh barang ngadenge kana caritaan Samid anu sarupa kitu. Nyi Arum hatena meuni ngarakacak sedih. Sakujur awak lungse sarta teu kaampe. Berbayi atuh cimatana kaluar masuhan pipi. Sedengkeun Ki Japar narima beja kitu teh beungeutna meuni nyiak beureum huntuna kekerot bakat ku ambak. Pereupna anu buleud dikepeulkeun bari diadukeun bakat ku gemas. Hayang bisa males kana kalakuan jahatna Ki Badrowi jeung anak buahna anu nyata ngaruksak kasararea. Sarta geus wani ngarebut kalungguhan kubu di eta lembur. Kitu Mang Japar kitu deui Neng Arum anu ayeuna nuju kajantenan di lembur urang teh. Sakumna urang lembur mah kabeh oge keur bingung jeung susah. Alatan hasil tina usaha teh kudu dibagi dua jeung maranehna. Sarta lamun teu diguguk kahayangna Ki Badrowi kubu gejul teh ngancam manehna terek maehan samalah rek ditumpes jeung kulawargana. Tah kitu Mang kayaan di lembur urang dina mangsa ayeuna teh. Samid nutup sakabeh caritaana.
Narima keterangan anu sarupa kitu puguh bae atuh Mang Japar ngaburingkal lamarahna. Beungeutna nyiak peureum huntuna kekerot, kadua peureupna dikepeulkeun meuni buleun. Hatena panas asa direrab ku seuneu anu ngababela. Lamun kongang mah harita keneh hayang ngajorag ka Ki Badrowi jeung anak buahna anu ayeuna nyicingan imah Pakubu. Ngan hadena Ki Japar kaburu sadar kana kayaan. Lantaran yang hareupan Ki Badrowi lain pasoalan anu gampang. Carita teu bisa lalawora, lamun salah nyieun tindakan bisa-bisa nyawana sorangan anu bakal ngalayang. Sedengkeun Nyi Arum barang ngadenge Pakubu jeung Amrodiah dipaksa jadi badega. Hatena ngarakacak sedih jeung nalangsa. Keur sakedapan taya anu cacarita. Kayaan harita beuki peuting. Sora jangkrik jeung gaang kitu deui ceri cangkas reang patembalan. Ditema ku sora manuk bueuk anu eunteup tina dahanangka. Di kajauhan hawar-hawar kadenge sora anjing babaung meuni melewung estuning mata keueung. Kaayaan di lembur Sindang Sari jadi teu matak pikabetaheun. Sanggeus sawatara waktu pok Nyi Mayang cumarita. Mang Japar, tiasa upami abdi bade ngiringan cumarios. Ceuk Nyi Mayang bari ngareret ka Ki Japar anu keur ngahuleng bangun keur mikir. Mangga neng bade sasauran mah. Kajantenan di ieu lembur pamikir mah jelas teu tiasa diantap. Sarta saenggalna urang kedah ngadamel tindakan. Kumaha saupami abdi gaduh usul, nah kinten-kintenna bade ditampi. Oh gitu mangga geura saurkeun. Nah naon atuh usul salira teh? Nya saupami usul ti salira kaetang sae sarta aya gunana sareng mangpaatna sarta tiasa dijalankeun kanggo kepentingan balarea tangtos. Kumang oge bakal ditampi. Nanging kumaha usulna? Walon Mang Japar bari melong ka Nyi Mayang. Nu mawi kieu usul abdi teh. Anu numutkeun pangemut abdi mah tangtos bakal tiasa dijalankeun. Lemur Sindang Sari ayeuna teh nuju aya dina cengkraman Ki Badrowi sareng anak buahna. Pami usul abdi mah anu kahiji urang saenggalna kedah tiasa ngabebaskeun sepunan Neng Arum anu ayeuna janten tawanan. Pami anu kadua urang kedah tiasa mapek balad anu seueur. Terutami para pemuda anu masih keneh arageung tanaga. Sareng anu keur sabebela kanggo kepentingan balarea sarta ngahijikeun tekad kanggo numpes komplotan eta garong. Ceuk Nyi Mayang nyaritana tandes Turdaria. Panonna rutret kanu araya di dinya anu harita keur parogot ngabarandungan kana caritaana. Lajeng anu saterasna kumaha Neng? Pami anu saterasna urang kedah tiasa mendakan saurang jalmi anu linuhung sugih ku pangarti. Jembar ku pangabisa anu kersa ngabantos kana sagala kasesah urang. Sareng anjeunna teh gaduh kasanggupan kanggo mayunan Ki Badrowi anu janten sumber ulon-ulon kajahatan. Margi pami Ki Badrowi dilawan ku urang. Sanajan duwi kairaha oge tangtos moal aya anu sanggup. Samalah kalah bakal matak ripu awak sarta beak tanaga. Sedengkeun Ki Badrowi moal bisa diperuhkeun. Tak kumaha pami kitu nah kinten-kintenna satuju kana usul abdi. Mitra cageul aya carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.